أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Geus lamun urang mah anu henteu pernah ngobrol jeung Allah, bahasa ngobrol eta keur disompralkeun. Artina bisikan-bisikan naluri lantaran urang terus ka Allah, atuh urang teh jeung Allah, Allah ka urang ka Allah. Geus engkena ilham, lamun urangna teu pernah ka Allah, hayal ngaranna. Engke bisikanna bisikan khayali setan. Setan eta mah. Di kuburan anu coba cokot. Aya keris ke di dinya. Ieu cak Allah. Cak Allah. Banyak keris cak Allah. Asana meureunan cak jurig beureun. Aing geus zikir bae ka Gusti Allah. Coba ge. Tuh, keris kan. Coba keris, hadiahan kurang. Di mana? Di Gunung Gede. Oh ya di Gunung Gede. Sumuh. Rindu ka hidup. Lain sambarangan lain sa keris-keris. Ieu teh kula nu ngancik di keris teh nu ngageugeuk Gunung Gede. Minta kopi pahit. Sial. Aja rokona naon? Teu kudu lisong pahit samsu bae. Ieu mah jin modern ieu mah hayang samsu kieu mah tuh. Ya biasana mah lisong. Terus beres tah. Eta kos kitu juri nafsani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waridun nafsani wasyaitani. Lan utawi kang tumeka kang bangsa nafsu lan kang bangsa syaitan iku tagibuhul qasawa. Iring-iringan uing warid pokras ati wal fadhahati lan mamaleh. Wa takabburu lan sombong wa saulatulan gumedekene alan nasi ngatasé manusia marah. Warubatu fid dunya lan demening dalam dunia wa jalan kagungan wa gaulali lan liana mangkono gabeh minal akhlaqi zamimah saking birang-birang budi pekerti kang dan cela fil hikami wa fil hikami. Warid ayat 2 ayat warid rabbani ayat warid nafsani. Sakumaha colekan jeung toelan ayat 2 ayat toelan malaikat ayat toelan setan. Di hate urang teh dihuni ku dua di luhurna, hiji malaikat nomor kadua setan. Malaikat tutumpakanna adalah nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah. Setan tutumpakanana nafsul lawamah jeung nafsul ammaratu bisu. Dua di dia setan teh. Isuk-isuk per minggu setan Noel. Haji. Cek setan. Ulah bisnis. Minggu ya minggu. Cek malaikat. Ngaji kesempatan urang cek setan ngorak kene suka juga ngaji duit boga kendaraan aya babaturan loba nu SMS puncak cek malaikat maksiat mending ngaji cek setan teh engke geus rada kolot ngaji mah teu pakaian jelema kolot lain budak ngora kos gitu komo urang mah PNS liburan dong masa PNS ngaji
ketinggalan zaman yang begitu matuh. Mendingan ke puncak, murah di itu. Nyawa kamar deh, murah. Ceweknya loba di itu, masya Allah. Cianjuran, Sukabumian, Kerawang ngaya. Malah di Brebes ya dia ngaya. Ya kering dua. Orang teh main aja. Sia ngaganggu aing, menang ta malaikat. Di Cikupa naik motor. Datang ke terep, ting tang ting tong ting tang ting tong ting tang ting tong. Saya. Ditunggu. Di Citra, saya sendiri, Mas. Tekuat jana. Balik kiri. Balik. Babaturan nanya, ka mana? Ka dieu heula. Ka mana? Ka dieu heula. Terus aja terus. Ka dieu heula. Apa ge babaturan? Ke ka mana ieu le gaji? Janji seutik ieu tenang. Ka Citra. Ya Allah. Oranganan ditunggu ku kenalan baru. Masya Allah. Jurig nu menang. Setan emprak. Orang teu karasa dikitu-kitu tiap hari. Tiap poe itu teh. Allahu akbar. Malaikat ngaudangkeun, udang. Allahu akbar. Subuh cek malaikat udang wajib. As-salatu khairum minan naum. Cek setan. Kebal kemeh di azan mah. Ngangel. Ke azan kumat malah sok wiridan heula imamna lumayan saparapat di SD. Cek malaikat sok teu kaburu ge. Engke sageudeung sabira wudu tas wudu ka masjid deukeut mah kaburu. SD merongkol heulangan. Salatu khairum minan naum. Bohong. Ngeunahan hees. Gariguk deui. Dina hate mah ke sageudeung bae teh kuda. Urang jam 7. Mah setan hidup juara ke-1. Laporannya nak babaturan. Wahai para rekan-rekan setan, saya telah mengganggu dan menggoda Kipulan dan rumahnya dekat masjid. Berhasil. Kumaha keberhasilan anak? Kuaing dibisikan sakedeung SD jengwal kebel lumayan saparapat jam ge sakaureng nungguan imam. Lumayan. Ternyata kuaing terus ditiupan matana. Udang jam 7. Mantap. Dibere penghargaan ku babaturan anak. Sebuah ekstasi, masya Allah. Terus kos gitu beta di hati urang teh. Udah lo ngaji Minhajul Abidin, ngaji Ihya bakal kapanggih kos gitu tah. Ya Allah, ngaya. Wal waridun nafsan yu'ari sorotan nu datang kana nafsu warid nafsi jeung syaitan eta nyorot ka hate urang anu bakal ngepek-epekna bakal kosawah teu asa teh bakal fadohah memeleh bakal takabur bakal sombong terhadap manusia nganggap letik cinta terhadap dunia cinta kana keagungan jeung lain-lain ti eta minal akhlaqiz zamimah tina akhlak-akhlak anu tercela. Ialah bisikan setan. Jadi nur nafsani. Cahaya ngan bangsa nafsani. Ai tadi mah nur rabbani, ima zulmani ngaranna. Zulmani teh bangsa poek, bangsa peteng. Teu nyambung ke bakalna. Urang anu kasorot ku nur rabbani, leuletikanana urang resep ka kiai, urang resep ka pangajian, urang mah bendu ka bangsa hiburan-hiburan, urang bendu ka bangsa permaksiatan lantaran aya nur rabbani. Waridur rabbani.
di lain sisi babaturan urang nucan kasoratku nur robani nur zulmani nafsani yaitu setoni tersep ke pengajian benci ka kiai cintana ka hiburan nyanyian resepna ka bangsa kitu zulmani lamun kabar nyana pemimpinan klub nyana pemimpinan mun bangsa urusan perorkesan nyana lamun aya nu hajat nyana nu digerokeun coba ya hajat supaya rame itu gampang yang rame mah dana nu aya sabaraha dana nu aya lamun gede omahi rama mantap guys tamang guys pokoknya rame orang rada leutik adieuna Mansur S geus pae teh hirup keneh nya teh jelema terus kabelah dieuna lamun leutik lah atuh geus organ tunggal bae geus sarua-sarua keneh kos kitu keneh geus aing geus nu ngadatangkeunna tenang kurang saeutik disumbang ku aing waduh jariah beruntunyana sial jasa jadi urang ge ya sapopoe teh kudu hese-hese neuleuh jelema ngabaturna sok jeung saha ja anu henteu saluyu mah nyana moal daek ngabatur jeung eta nu mantak nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui di dunia kos kitu bae ahli ngaji babarengan jeung ahli ngaji deui ahli sedekah kapanggih jeung ahli sedekah deui ahli ikhlas kapanggih jeung ahli ikhlas deui resep mun aya nu ikhlas teh lantaran di diri urang na aya nyambung ketika nyana encan aya robanian aya ge setoni jeung nafsani ngahijina jeung nu kos kitu deui ngomongna ge ulah ka jeung si eta ngahiji mah urang bae heulanan lah jangan ngarora keneh urang mah ke kumang ke bae teu daekeun teu daekeun samobil rejeung teh teu daekeun teu betah kunaon teh amu ngobrolna kurang bae so jasa ngobrolna kos kitu malu jadi teu betah moal betaheun nyana mah bangsa ngobrol jeung nu kos kitu deui buka kacana euy itu susuna gede nya di mobil teh ngobrol kos kitu sial jasa tah ya sapapanjang jalan teh ngobrol kitu bae nyambung nyana ketika nyana ngahiji jeung anu resep ka Allah nyana kesangan nyana nu mantak kesangan teu jarambung ngobrol karena itu jasa segala ngomong surga segala ngomong fadilah segala ganjaran sebel mah ngomongna nah teu pararugu teh mah zaman nu bakal atuh beuring nu kuari bae dongeng-dongeng teh ala lakur tapi lamun jana jeung bangsana mah ngobrolkeun di nightclub ngobrolkeun di bar ngobrolkeun di puncak ngobrolkeun di hotel dan lain sebagainya salin ganti awewe masyaallah kerasana nu kieu mah dalit nu kieu aya dalitan segala ngobrol kitu masyaallah jeung mah teh akur sangkilang diajak ke sa mobil teh urang ka dieu mobil moal kalau make jeung anu bae teu nyambung di jero mobil teh teu nyambung teu betah aya jeung nu teu nyambung mah teu moal betah tadi dunyana nu bener kapanggih jeung nu bener deui nu salah kapanggih jeung nu salah deui bahasa Tuan Syabdul Qadir mah kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui moal bisa embe ngahiji jeung kotok moal bisa kotok teh eta teh bahasa Bandung lemes eta kotok aduh mesti di Tangerang mah kos gitu piceun tah tai hayam kan lemes eta kadengen aku urang dahayu naon daging kotok ai ka daging kotok ai ka taina hayam pan blon eta aya ge tai kotok daging hayam ieu mah teu balik aduh eta masyaallah tai hayam ku gede-gede teh piceun lemes ai giliran daging kotok blon jasa masyaallah anu teu kudu dilemeskeun ulah nuju naon bi ngauah uih dinten rangginang jeuh atuh di Bandung ya moal anu kitu nya ngauah uih dinten rangginang cek jana pan ngabolak-balik berarti ngauah uih poe rangginang berarti dinten rangginang atuh di Bandung lagi seserian kos dek ngajajab haji
Badai ke mana? Badai ngajajab haji. Ke mana? Pondok Ageng. Jadi Pondok Ageng. Atuh teh mah ngaran. Pondok gede bae teh bisa di Ageng-Ageng. Atau setempel lagi moal aya Pondok Ageng. Pondok gede eta mah teh bisa dilemeskeun. Blon dasar urang sepatan. Pondok gede bae teh bisa dilemeskeun. Pondok Ageng. Dasar orang lembur. Nah ya waridun nafsani wasyaitani bakal aya kosawa bakal aya teras hate lantaran aya setan membisiki nafsu ditumpakan ku setan. Kendaraan setan adalah nafsu. Terus begitu sate beki fadoha beki takabur beki pelit beki sombong beki cinta karena dunia perhitungan anak rapat jasa saya sebar duit sepajak setan teh boga bebenangan ya 500.000 sebulan 10 ber 5 juta berarti 15 juta yusyo sok jariah ke masjid merek berarti angel bisa gak beli mobil ulah wakah dan keges buka beli mobil kakara kayak mah geuna antepkeun bae urusan batur tau masjid mah ulah wakah sia ulah ka peduli ranan izin bandeukeut ka masjid lah ulah isin spiskin sia isin mah geus bandingan hayu bae keges ka beli mobil geus ka beli tanah kakara jariah heuh nya aduh atuh nanaonan masjid eta mah wallah kayak jadi lain ku sia ge aja sih mah geus teu kudu sih mah urusan kana palingan neuleuh we ka masih ulah wakah gelanan engke coceng teh sia aturan ka beuli mobil teh angel aing mah sakadar ngasehatan aing nurut sia ka aing hebat dasar teh setan wa inna laminan nasihin aing mah sakadar ngasehatan we ka sia bisi yang sugih sebab hese ngan dunia boro-boro nu halal nu haram ka hese enggak, cuma tak bisa ngeridit ke kana yang sugih. Atuh wari dipake jariah, tuh angel. Enggak sulawaka. Cak aing mah cak setan teh ulawaka inget-inget ka bangsa nu karar itu. Sia mah sia bae gelanan. Hayu bae gelanan ulawaka. Geus kege umur mah bakal panjang isi mah ngora kene, geus kakolotnakeun, kakarak tobat teh. Allah mah Maha Ghafur. Allah mah Maha Rahim. Ya eta mah percaya bae. Aing pan geus profesional. Aing mah ngasehatan ka sia geus tuh nu geus ge loba jariah angel ka sugih tah terus bae kurang dieu nya tuh geus ulah waka kudu sok ngahiji kana kos kitu ngaji ulah waka ulah waka ngaji engke sia nyaho ka haram nyaho ka halal engke na ribet engke lah cek aing mendingan hayu bae lanan sia bae engke sia loba nu geus gaji ge tuh eureun main koprokna engke saha ieu menjadi pemimpin koprok eta warid syaiton itu kos kitu jadi nyana teh ngobrol teh jeung setan tanu mantap komponen awak urang teh geus lengkap berbagai latifah lelembutan-lelembutanana dina hiji lelembutan-lelembutanana teh aya anak buahna sakumaha nu kamari kumaha mencetna jeung kumaha nu datangna dipencet ku urang latifatul qalbi nafsul lawamah bakal timbul dipencet ku urang nafsul ammaratu bisu nama latifatun nafsi bakal kalaluar al bukhru al hirsu al hasad al jahlu al kibru asyahwat al ghadab bangsa nu teu bareres kabeh. Namun orang mencetna ka dia latifatus sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul. Nah, kakarak mararantep. Jadi komponen geus lengkap di awak orang tinggal kumaha mencetna urang. Tak ieu nganyahokeun paranti mencetna ka mana supaya mantep ya awak orang ngaji ngaranna. Geus kaya ngaji model kieu urang nganyahokeun bab syariat. Kesakapeng waktu ayat torekatan model kuari bag-baganana kakarak ilmu doang ieu mah ditenden di otak urang adapun urang dek makena ieu mah biasa bae mah enggak bae jeung kudu tetapi aya nu khusus make perjalanan beat ieu ngaranna thariqah
di samping ieu kakuduan ieu laranganana ieu kudu dilagawean ieu laranganana geus jadi engke jelas oh ieu keur naon kitu ngaranna suluk oh ieu mah kasakadar nyaho oh ieu mah teu kanyahoan jadi lantaran KBG aya saksi anu menyatakeun ieu mah polisi saksina naon deuleu bajuna ku sia ieu abri gunana lorengna deuleu ku sia tah ku sia ieu mah PNS emang kunaon gitu deuleu kenongna tah ku sia kenong dah deuleu ieu mah jawara kunaon emang bajuna hideung-hideung kanyahoan bae eta teh saksi-saksi secara zahir kuari saksi nyata jawara tah mah posisi nyaho jawara yes pokona nyaho bae henteu lah aing aya nyaho lah nu mantek sia ngajawarakeun kunaon kieu aing kemarin nonton golek nyana aya di hareupeun panggung Mama Wasinden aing nonton deui keliningan di ditu nyana aya deui Mama Wasinden malah ngibing jeung sinden malah mah duit diaur-aur ku nyana aju aing deuleu di bojong aya orkes nyana di dinya mamawa biduan berarti kan jawara cek urang atuh saruana jeung ente ulah kitu ente macem-macem bae saruana berarti kan tah jadi eta teh dalil bahwa eta teh dunia nyana kos kitu tapi lamun urang sia teh mah santri pan emang kunaon kitu nyaho santri ustad kajen kukumah nyahoana di mana sia waktu aya kiai anu kapanggih ku aing ge nya waktu pengajian di anu kapanggih ku aing waktu euker santunan yatim piatu kapanggih ku aing berarti dunia nyana di dinya eta dalil si itu aing mah bingung emang kunaon gitu ngaji aya aju orkes aya aing bingung jadi teh di wayang ayahnya nama atuh di muludan ayah aing bingung teh bisa ngahukuman aing nya nama geus lah pokona nya mah serba aya bae geus pokona asana malaikat ge bingungan ka eta ya waridun nafsani jadi kanyahoan nu mantak al arwah junudun mujannada ruh teh bagaikan tentara kompi urang teu puguh teu karuh diajak ku Pak Anu embung kurang aca teu nyambung jeung anu tukang koprok embung teu nyambung kajian kuku bahage kula pernah nguruskeun hiji masalah ka Jakarta kulantaran ieu mah perlu jeung jawara berarti kan kudu make jawara nu nyaho ayalah jawara diangkut bepasa mobil ku jeung jawara berangkat ke Jakarta lantaran kudu make jawara ieu mah nyana di mobil ngomongna kos kitu bae sakena kiai sanajan kuku bagi ai ka pae mah inget bae jeung nyana je itu bagus jeung sanajan kos kiai ge jeung persiapan pae mah geus aya naon tuh duit geus aya di bank sekian juta eta teh di mana kula pae anak geus bejaan teh teh ngeureun cokot bae jadi geus kitu bae kesadaran kuku mah tetep inget ka pae mah sakula teh teh keur Mama Sinda inget keur Mama Sinda naonam cek dina lain deui terus bae kuku dipancing-pancing so si kira-kira ini sabaraha sinden anu kungsi di babok kieu sok ngomong kitu cek terus bae kuku dipancing-pancing murudul nyana asana geus teu kawadahan cenah kiai Karawang, Subang, loba jasa lah sakena. Eta sisa kadar dibawa bae apa dinikmati. Lah, kiai sok kos kitu sakena. Eta terus bae ngobrol dunianya na betaheun nya diajak ngobrol kitu mah ngan urang rugi. Kajen geus aing poe merugi lah cak ge. Nya kayaknya hobe ngobrolannya nah atuh merudul. Aing mah ngisok ka Karawang jeung sa. Eta si anu jadi nyaho pan tuh. Si anu. Duitnya di mana? Tuh jual sawah caknya teh. Jual bawa geus. Lamun geus eueuh mentak anak buah saya teuing caknya teh. Kuari geus beak meureun, beak caknya tanah. Aju itu nu di imah drog boganna naon kuru mah caknya teh. Ngobrol macem-macem segala ngobrol judi. Segala tah. Urang kudu bisa jeung nyana nyambung padahal hate urang teu betah urang ngobrol kos kitu. Nyana lamun diajak ngobrol tahajud, duha bisa-bisa eureun di jalan. Eureun. Mal terus aing bisa ditol eureun nyana geus ah kiai bae geus ka ditu puyeng aing segala tahajud segala duha lain duniana nyaritakeun kos itu teu nyambung urang we ngobrol lalaunan dia bawa ka dieu oh teu nyambung lain berarti arahna
kudu ngobrol ieu bae tah junudun mujannada teu betah sakira-kira urang naik mobil deui jeung nyana teu betah ieu kakarek datang ka Jakarta geus paranas banget waktu ieu mah lamun ka Surabaya mah bisa paeh di jalan urang ngobrol kos karari itu teu betah tah jadi lamun lain jeung anu nyambung mah teu betah mobil naik segala rupa nu mantak nyana ge embungeun jeung urang embungeun nyana bae baris nyana bae deui ngobrol sebab jeung urang teu nyambung teh keur carita di dunia di akhirat ge kos kitu sabandera bandera koprok atuh jeung koprok deui bandera sabandera tadi mantak sing hade di alam dunia ku ari urang keur milih bandera ngahiji urang jeung saha di dunia ngahiji jeung si eta di akhirat ge jeung si eta deui Nailah waridun nafsani wasyaitani terus membisiki ka urang supaya sombong supaya takabur supaya tolak cangkeng dina ceuli dan lain sebagainya kasimpulanana tah ieu di hate urang teh aya dua pembisik hiji malaikat nu hiji adalah setan tutumpakanana geus jelas waridna aya dua aya waridur rabbani aya waridus syaitani urang ngaji kos kieu hanya sekedar mengetahui engke urang introspeksi jang diimah begitu nonton TV warid naon ya asana ya rabbani teh syaitani je aing blon atuh ya aing pareuman lah TV ganti kuno gede lah agak jeroan lah tuh tawakos ini selalu bahkan orang lamun geus terus ngurusan rohani emang orang ngobrol ieu urang ngobrol tah seakan-akan urang ngobrol jeung Gusti Allah seakan-akan mantap Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya min dunyakum tilu dunia maneh nu dipake karesep ku kaula padahal Kangjeng Nabi teh raja zuhud lamun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ngambe aambean geus bungeut mah ngambe minyak ngambe kadaharan bungeut geus kieu bae ta Kangjeng Nabi Isa bah lamun ditanya kunaon ya Rasulullah kok bisa kitu ieu dunia cek yana kula mah boro-boro ngadahar menikmati ngambeuna ge geus embung ku zuhud-zuhudna Kangjeng Nabi Isa raja zuhud tapi dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi rajaan Kangjeng Nabi zuhudna tapi aya dunia nu dipake karesep ku Kangjeng Nabi hiji aktib kedua an-nisa katilu qurratu aini bis salat tah kok bisa kos kitu pan ngambe minyak teh dunia lantaran dititah ku Gusti Allah lain urusan umba ambeuna urusan titahan ti Gusti Allah kitu keneh awewe secara manusiawi memang resep tetapi Kangjeng Nabi mah geus eueuh nafsuna eta mah dititah ku Gusti Allah kawin anu lantaran neuk nyieun syariat lamun Kangjeng Nabi nyareatkeun kawin Kangjeng Nabi nah teu kawin ge kumaha nah gitulah nan mentak nomor katiluna wa qurratu aini fi salat jadi pangbubunga hate dina salat emang kunaon gitu ketika salat asa ngobrol jeung Gusti Allah bisa unjukan ka Gusti Allah bisa menyatu jeung Gusti Allah nikmat jasa ieu kabeh dunia ieu kabeh makhluk ieu kabeh nafsu kabeh eueuh nu ayangan Allah jadi keur salat teh keur ngobrol jeung Allah munajat melalui salat tah engke ahli-ahli Allah maka kitu selalu ngobrol teh kos jeung Allah bae nah nu mantak timbullah ilham geus lamun urang mah anu henteu pernah ngobrol jeung Allah bahasa ngobrol eta keur disompralkeun artina bisikan-bisikan naluri lantaran urang terus ka Allah atuh urang teh jeung Allah Allah ka urang ka Allah geus engkena ilham lamun urangna teu pernah ka Allah hayal ngaranna engke bisikanna bisikan khayal setan eta mah di kuburan anu coba cokot aya keris ke di dinya ieu cak Allah banyak keris cak Allah asana meureunan cak jurig beren aing geus zikir bae ka Gusti Allah coba ge tuh aya keris kan coba keris hadiahan kurang di mana di Gunung Gede oh ya di Gunung Gede sumuh rindu ka hidup lain sembarangan lain sakeris-keris ieu teh kula nu ngancik di keris teh nu ngageuh Gunung Gede minta kopi pahit
sial aja rokok naon tekuduli song pahit Samsu bae iya majin modern ieu mah hayang Samsu kieu mah tuh ya biasa nama lisong terus beres tah eta kos kitu juri nafsani mun urang nyaritakeun robani sakitu panjangna nafsani ge mun diperinci panjang posisi-posisina toelan-toelana bisikan-bisikanana anu mantak ngubruskeun urang ka neraka jahanam naudzubillah min zalik tah nu mantak kadina wa fil hikam